Ciipun asih herangan genclang napa pus kawas nu salawasna pendek moal sudah moal moal sudah moal cinta teh gunungan cibuah rasa nyerang genclang na pucuk kabeunang dosa lawasna pendek ku harapan nu rek datang ku harapan nu rek datang tong ngageri mun pareng urang bangga kasono mantep dititipkeun lamun ninggalkeun peti nitip caang kabentang anu barangan cinta teh kang ciibun rasa helang ngagenclang na pupus kawas cinta teh dulungan cibuan asih nyacas ngagenyas na pucuk kawan di mana ngageri mun pareng urang bangga kasono mantep dititipkeun naon berang ninggalkeun peti nitip caang kapematang anu barangan asa tos tepan asa tos kenal duka di mana depan asa tos pengah duka di mana di mana leres
payung waktos waktos malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'du. Diawitan ku ngadastakeun puja sinareng puji kadat ilahi Rabbi anu parantos maparin mang pirang-pirang kanikmatan ka urang sadayana. Ti awit nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sareng nikmat anu sajabina deui anu teu aya wates wangeunanana ka urang sadayana. Sholawat kautamian mudah-mudahan salawasna dikocorkeun tur dikecerkeun ka junjunan urang sadayana Nabi alam anu pangnyong colangna samarcapada teu aya sanes lintang ti ingkang nabiana wa nahabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para karabatna, ka para sahabatna, tubdugi ka urang salaku umatna. Amin amin ya rabbal alamin. Sepuh wargi sadayana hormaten simkuring langkung ti payun neda widi tina galih anu wening neda jembar tina manah anu setra rehna aya sakedik anu diperdih ku simkuring nanging tangtos di dieu simkuring cumarita sabulang bentor tuna tina subasita kawantos sanes ahlina ieu mah nadonan kahoyong almarhum pun bibi anu nuju menang di alam dunia anu kedah ngajejeran lumangsungna ieu acara anu ilaharna sok disebat adat siraman paralun anu kasuhun hampura anu kateda bilih lepat dina prak-prakanana teu sami wincikanana maklum ciri sabumi cara sadesa tangtos benten prak-prakanana mugia ibu bapa sadayana tiasa ngamaklum. Lajeng utami deui ti eta sateu acan dikawitan urang sami-sami samikeun heula persepsi atanapi emotan urang sadayana ngeunaan ieu acara siraman. Yen siraman teh sama sekali henteu nangtoskeun sah atanapi henteuna hiji pernikahan. Siraman teh estuning talari paranti urang Sunda anu baris dimumulai ku urang salaku urang Sunda. Sumangga urang kawitan. Satu acara pagelaran panginten urang aoskeun heula ayat suci Al-Qur'an. Pamudah-mudahan ieu panganten anu baris jatuh krami sing janten umat Kangjeng Nabi anu sesuai sareng aturan Rasul. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min أنفسكم أزواجا
أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Upacara adat ngaras. Neng Silmi Uljana Bager gelis dina danget ayeuna anu kedah dipayunkeun ku hidep dina hate rasa syukur ka Allah gelis. Alhamdulillah hidep dugi ka waktosna jatuh rami poe isuk aya keneh anu nyaraaheun ka hidep aya keneh nu jadi uwa aki nek bibi oge adi hidep nyarengan sanaos takdir misahkeun hidep jeung mama hidep kana king Silmi dina prosesi upacara adat ngaras sareng siraman ieu waktos anu sae kanggo hidep keur munjung kanu jadi indung jeung sinembah kanu jadi bapa sok sanaos dina waktos ayeuna aranjeuna teu tiasa nyarengan hidep tapi hidep teu kudu sedih sabab di payunan hidep aya keneh ulah hidep anu mika nyaahna sarua jeung ibu ramah hidep gelis bager ini tah ieu uwa wakil ti mamah hidep anu teu bisa nyaksian hidep aya uwa iti wani wahaji gaganti mamah anu nyaah anu sarua nyaahna jeung mamah hidep. Neng Silmi gelis ayeuna waktu anu sae keur menta dihampura bisi imi salami ieu loba dosa kanu janten ibu sareng ramah hidep bisi imi ngadorakakeun ka mamah jeung ka ayah tobatan ku hidep gelis yakinkeun diri sabab ridona Allah kumantung kana ridona mamah sareng ayah pon kitu deui gelis murkana Allah gumantung kana murkana nu jadi indung jeung bapa dina danget ayeuna hidep ulah era kudu juuh cimata anjeun ulah era ngagubrageun mastaka penta hampura tinu jadi ayah yakin doana mustajabah gelis. Alhamdulillah hidup dikeresakeun bisa keneh ngalaksanakeun acara seperti kieu nedunan kahoyong almarhumah nalika nuju keneh jumeneng anjeuna hoyong upacara adat ngaras sareng siraman ku Nyai Elin jeung ku Aa
tangtos anjeuna ayeuna hakikat nama aya di dieu ningali bingah ningali hidup rek rumah tangga oge mangga ayeuna ku hidup suruh ku urang sadayana nu hadir di acara ieu hayu urang jajab ku doa mudah-mudahan anjeuna ditampi iman Islamna dicaangkeun di alam kuburna aya dina rahmat Allah dijantenkeun ahli surga amin ya Allah ya rabbal alamin. Inti tina acara upacara adat ngaras tehnya eta buktos bakti tino jadi anak kano jadi indung sareng bapa ayeuna siraman buktos kanyaah tino janten uwa aki ene oge ti sadayana wargi-wargi urang sadaya ku cara ngucurkeun tirta setra ku cai suci bayuning kahirupan. Neng Silmi geulis konaah tampi karena segala rupaning kodok sareng kodarti Allah. Neng Silmi gelis bager sing DPDP handap asor sing janten putri anu soleha amin ya Allah tisadayana kanggo Neng Silmi amin ya robbal alamin. Amin ampunnya paraun ka Gusti nu Maha Suci nada pangjiat pangriksa kempel suwak siwi sejak ngaguarah laratan titis waris pajajaran run turun jati rahayu rahayu manjing walagri. Neng Silmi anak king teu karaos salira ayeuna parantos 25 tahun padahal asa cikeneh almarhum ibu hidup ngakandung hidup asa cikeneh ibu hidup oge berjuang ngalahirkeun hidup berjuang nandonkeun nyawa nalika ngalahirkeun hidup geulis alhamdulillah dikersakeun ku Allah geulis dina yuswa 25 tahun poe isuk hidup rek ngajatuh rami lamun seug teh mah aya keneh ibu hidup tangtu ayeuna anu ngais anjeun teh ibu hidup geulis tapi tong jadi sedih aya uwa-uwa hidup anu jadi ganti mama Waning, wa iti sareng wa haji. Oke aya wadana ngais hidup kalayan pinuh ka cinta. Payunan hidup oke aya aki jeung ene. Anu tadi oge tangtos emut ka almarhumah.
sok ayeuna buntang kapun uwa geulis mangga uang ngalengkah kapayun bari nyandak palita simbol jeung siloka salawasna nu jadi kolot nyaangan jalan kanu jadi anak. Ari ayun Harita 25 tahun kapengker gelis ibu hidup ayun ku yang getih lalambaran ngajuru nandon keun nyawa ngalahirkeun hidup Ari ayun duka sakumaha getih nu ai ngabayah Ari ayun duka sakumaha kesang nu ngucur ka jurulung gelis ayun dirasa amin anjeunna poho kana nyawa sorangan bakat bakat ku hayang medal sarira salamet ka dunia brojol lahir di ayun awewe geulis dudinamian neng silmi uljana nu ayeuna geus 25 tahun geus sawawa manjing rumah tangga di ayun di ayun ku sampi takdir ti Allah tinu maha kawasa neng silmi anu salame ieu dinangna neng nek lirna gendog beberemna dapuguh kaputra istri masok beda. Alhamdulillah ayeuna bade aya anu ngamileuheungkeun bade ditikah bade dipihukum ku jajaka orang Sumedang anu wastana Ceprei Akbar Oktapian. Ayeuna mangga ditiup lilina sabari ngaoskeun Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lilina ditiup sasarangan ku ade wa sareng teteh. Mangga sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Neng Silmi ayeuna hidup rek diacakeun aisan ku uwa hidup geulis berat sakumaha berat dapukuh uwa hidup hariwang geulis hariwang sieun caroge hidup ngamomorekeun ka hidup geulis melang namahna taku indung mana bapa mana anu rela papisah jeung anak komo sakali deui hidup membudak awewe geulis menanganangna neng nek menang hese capek tapi sing yakin ramah hidup wah hidup aki hidup nenek hidup jeung rai hidup gaduh kekuatan nyaeta doa 6 ku uwa dijajab ku doa geulis imi didoakeun ku sadayana wargi-wargi hidup caroge hidup sing janten imam anu sae keur hidup bisa ngabing-bing hidup sing bisa mikanya hidup mukakeun lawang surga kanggo hidup mangga ayeuna wa ngerabukakeun aisanana. Upacara adat ngaras panganten calik payunan wana mangga bade uwa haji waning tanapi bialis anu caket nyarengan wa iti.
Neng Silmi gelis hidup mah budak solehah bager kabanggaan almarhumah mamah anu tileletik diurus digedekeun anak king anu teu boleh ditiup-tiup ku pangdoa anak king sanajan deudeuh teuing bager mangsa anjeun ngalepas lalagasan manjing ke alam rimbitan bager nu jadi tunggul rahayu mamah hidup gelis kenunggulan hidup bager gelis anak king penyaksian hidup bager anak king takdir teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar bager anak king mamah anu baheula ngalahirkeun hidup geus mamah anu baheula ngajarkeun hidup ngorondang geus mamah anu kungsi nganterkeun hidup ka gerbang sekolahan terus ngadadahan hidup geus anak king tenungkulan hidup kenyaksian hidup bager anak king subhanallah ya Allah doa anak anu solehah yakin bakal ngocor ke alam barjah bager geulis anak king doa anak anu solehah yakin bakal karasa ngeunah geulis ku mamah almarhumah sok geulis kira doakeun heula almarhumah mamah ku hidup anak king sok ayeuna doakeun heula. Ya Allah, abdi sono ya Allah, sono ka mama, kaya amat tenang ya Allah, amat tenangnya diri abdi, ya Rob. Ulah disiksa tenang ya Rob tapi iman Islamnya ya Allah abdi sono ya Allah yang nutup wajah mama ya Rob jantankan ahli surga ya Rob Allah Bagja gelis anaki Neng Silmi tinggal kapayun gelis kecelak cisoca aranjeuna lungsur ti tadi Bagja namah Bagja tapi kedalna ku kasedih samemeh hidup ngedalkeun panghampura samemeh hidup menta dihampura kanu janten sepuh samemeh hidup nyuhunkeun ridho ti aranjeuna mangga dangukeun heula ku hidup aya anu natrat dina Al-Qur'an surat Luqman ayat 14 anu nandeskeun hidup sing hormat kanu janten sepuh dangukeun heula ku hidup geulis. Kersaning ilahi marentahkeun kasakumna jelma kudu sopan handap ason sopan santun kasepuh adik tata budi paranggi ka ibu jeung ka bapak
indung anu ngandung kapan ngandung teh leles lungse leles lesu tulang sendi 2 tahun disapi anak Neng Imi bager ayeuna hidup mah bagja mangga tinggal kapayun ieu wa anu jadi wawakil ti semuh Imi mangga ayeuna kedalisan geulis nyuhunkeun dihapunten kanu janten sepuh syariatna ka bapa sareng ka mama anu hakikatna diwakilan ku uwa isi salami 25 tahun kapengker hidup kantos sentak sengor kantos ngabohongan kanu janten ibu sareng rama anu kadua neng nganuhunkeun margi sabaraha sasih kapengker neng Silmi parantos ngabebanan ka aranjeunna anu salajengna pundut doa neng di aranjeunna mangga neng gerak kedalkeun Wah, ayeuna Imi parantos mancing rumah tangga. Kanyaan sareng asih uang ku Imi ditarima. Sok sanajan susah kanggo ngukurna, susah kanggo ngabalesna. Sagala rupi kanyaan sareng kadada uang masih kena netran dina emutan. Uang anu teu oleh sabar sareng ikhlas ngabimbing ngabantos lahir sareng batin abdi. Abdi sadar ketika nyawa tuatus wanita. Hapunten abdi wa. Abdi rumaos dana nurut kana piwuruk anu janten sepuh. Mugia ayeuna wa ikhlas ngapunten segala rupi kalepatan abdi. batin cerik balilihan tewasa kedah papisah tewasa kedah papisah indung mana bapak mana anu berat papisah jeung putrana komo ieu hiji-hijina putra istri teu ada pilih moal aya geulis tapi takdir ti Allah insyaallah saya perai ge tangtos bakal neruskeun kanyaah ibu ramah hidup pral anaki geramiang Ibu Rama sambung doa. Wa punten teteh wa teteh sok nyusahkeun ka wa ti alit dugi ka ayeuna teteh masih kena ngahesekeun ka wa ngarepotkeun ka uwa pidoana ti uwa pamugi teteh sing janten keluarga anu sakinah mawaddah
katut warohmah. Amin amin ya robbal alamin. Amin ya Allah. Gelis anaki sok rangkul heula anu jadi ene. Da teteh mah masih keneh aya ene. Mangga. Nek, hapunten teteh nek. Salami ieu teteh sok nyusahkeun ka nek. Sok ngahariwangkeun ka nek. Pidoana ti nek. Pamugi teteh sing janten keluarga anu sakinah mawadah katut warohmah. Didoakeun ku teteh nek sing sehat, sing panjang yuswana. Ngawasuh rasa ngaji diri buktos bakti anu jadi anak anu jadi sepuhna omat ulah boga rasa hidup pinter karena menang hasil sorangan lain sabaraha puluh % keberhasilan anak menang hese capek nu janten sepuhna matak ayeuna geulis buktos bakti kanu janten sepuh wasuh dampal sampean geulis rasakeun mangga ayeuna nyaluuh kana pangkonanana. Sok teteh ayeuna ngalih ka ade ngaharewos ka ade titip uwa da ade mah budak lalaki da teteh mah bilih kedah nyarengan tuang raka. Ayeuna teras dipapai geura nyuhunkeun dihapunten ka ade. Dede ade hapunten tetehnya da teteh teh meureunek jeung saha deui ari lain jeung ade mah. Adena sing sehat cekap teh mangga teteh ayeuna ngalih deui ka wa. Sok ayeuna wasuh dampal sampean uwa raraoskeun ku teteh sing yakin da mamah teh aya nyaksian di dieu. Aya nyaksian ka teteh sok mangga geulis. Duh anak ibu nu geulis pupunden ati sing caket alis susutan eta cisoca teu ikhlas najan maong toloheon do ati ibu
ka bibinya ka Bi Alis mangrupikeun wawakil ayah gelis sebagai anak king sok. Doa ibu nu marengan. Teteh mangga digabruk uwa sareng Bi Alisna gelis. Duh uwa hapunten abdi hapunten. Mama ketiasa pulang tarima jauhan bisa nyugemakeun kurang ngarerepot jeung ngarerepot. Hapunten mama iminya ka mama dedeh ka mama hati sedih ditinggal ku mama hatin cerit balilihan sono ka mama. Mangga sadayana anu janten wargi mangga bade teteh Silmi anu ka dieu atanapi wargi-wargina anu ka dieu bade ka ditu atanapi bade ka dieu ka dieu mohon sok dikawitan ku waneng heula panginten mangga sok tatena tati teh tu di payun aya waneng pundut doang aku teteh sok wa hapunten imi wa rumaos imi sok ngahesekeun ka uha ngarepotkeun ka uha ngahariwangkeun enjing teteh bade nikah sareng rey pidoana pamugi teteh sing janten keluarga anu sakinah mawadah tur warahmah amin cekap bager gelis sok mangga ayeuna salajengna wa umi mangga ieu aya wa umi bager anu ti aalit dihesekeun direpotkeun ku teteh sok bager ayeuna gara nyuhunkeun dihapunten ka wa umi pundut doana bager pamugi teteh sing janten keluarga anu sakinah mawadah katut warahmah amin ya rabbal alamin cekap bager mangga ayeuna teh Susi
kapayun. Teh, hapunten iminya teh. Hapunten segala kalapatan imi. Pidoana ti teteh. Pamugi imi sing jantan keluarga anu sakinah mawadah katut warahmah. Amin ya rabbal alamin. Mangga ayeuna Teh Indra. Mangga kapayun. Teh, rumaos imi teh sok ngahesekeun ka teteh teh. Nyusahkeun ka teteh. Pidoana pamugi imi sing janten keluarga anu sakinah mawadah katut warahmah. Amin. Pidoana ti Teh Indra pamugi imi sing janten keluarga anu sakinah mawadah katut warahmah cekap bagir. Mangga Abah Ahmad manawi wa abud mangga manawi gera punjungan gelis gera suhunkeun hapuntenna ka wa abud anu salami ieu sok dihese capekeun ku imi. Pidoana ti wa abud pamugi teteh imi sing janten keluarga anu sakinah mawadah katut warahmah. Enggak teteh gera suhunkeun hapunten ka wa abud. Wah hapunten imi wah rumaos imi sok nyusahkeun ka wa. Pidoana pamugi imi sing janten keluarga anu sakinah mawadah katut warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Mangga Abah salajengna mangga Mang Encur, Mang Ili parantos siap manawi aya disagedengan orang sadayana. Abah hapunten teteh Abah rumaos teteh mati alit oge nyusahkeun ka Abah. Pidoana ti Abah pamugi teteh sing janten keluarga anu sakinah mawadah katut warahmah. Mangga Daeng teteh aya anu kalangkung panginten akinya tak acan ditepangan ku teteh. Mangga teteh we ka aki kapayun. Aki hapunten teteh sok nyusahkeun sok ngahesekeun ka aki ka ene sadayana ka wargi-wargi sadayana. Pidoana pamugi teteh sing janten keluarga anu sakinah mawadah katut warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Cekap bager. Mangga Mang Encur. Mang Encur mangga. Badidinya wewias sawias. Mang hapunten teteh. Pidoana pamugi teteh sing janten keluarga anu sakinah mawadah katut warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Cekap bager gelis. Mangga Daeng mau ke sini? Mau ke sini? Oh iya, udah nggak apa-apa. Diwakilin sama Teh Susi. Mangga bager.
Nak, mangga kapayeun. Mangga tuh aya teteh nak. Teman curhat. Sok. Teman curhatnya. kalengitan nama tapi udah panginten kumaha deui da aya nama tos dugi kana waktosna tos aya jodona di berat-berat oge da panginten wayahna kedah ikhlas. Mangga. Asep Ridwan Manawi atas diwakilan. Mangga teteh calik dia. Ibu bapak sepuh wargi sadayana bilih Neng Silmi Uljana kantos gaduh lepat kawargi wargi sadayana. Maklum ari jalmi mah kantos kucariosan anjeunna matak nyentug teraos kanu manah bilih rundat-rindat Neng Silmi matak ngaraheutkeun kanu jadi manah. Urang silih lubarkeun, urang silih hampura, ulah janten gantar kakaitan, ulah janten tunggul sirungan catang cupatan, ulah saling dakwa jaga diaumul akhirat. Hapunten Neng Silmi tiluhur sahipas rambut tihandap sausap dampal, hampunten anu kasuhun. Acara anu salajengna nyaeta acara siraman. Mangga panganten ngalih ka tempat siraman dijajabkeun ku uwa bibi. Ade bade dek, bade ngajajab teteh. Panginten kanggo uyut mah cekap ngantos di dinya we. Enggak. Nelenengku gerak gede gerajangku ginu lara mat pinunjung geramika nyaah indung lunta katung tung cipanan tepi kana babantarna doana indung ka anak sesah milari pantarna. Mangga bade ngawitan heula kuaning tanapi ku itila kuaning heula mangga. Mangga bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad dikucuran ku doa di sepuh-sepuh dadayana anu ngaduakeun Neng Silmi sallallahu ala Muhammad anu bade ngalih salam dina alam balagasan kana alam mangga mah haji rimpitan pados dina kepayunan rumah tangga wa ummi teh Susi teh Indra wa
suci sareng bersih sapertos neng silmi nalika dilahirkeun mamaha almarhumah sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu alaihi wasallam Sholawat sholawatan barokat barokatan Sholawat sholawatan barokat barokatan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 Sholawat sholawatan barokat barokatan Sholawat sholawatan barokat barokatan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 Bismillahirrahmanirrahim kalbu Mangga teteh Iwina cekap mangga di canak wae ka bumi. Mau haji bade? Sholawat sholawatan Nembe teh ibu hajat aya bade nyawer cenah ieu teh. Mangga, 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 mangga. Wur awur artosna di awur. Awas aya keneh ieu. wargi-wargi Wur awur artosna
Artos nadi Punten korsina supados diberesan. Punten ulah waka ibu. Ulah waka. Oke, korsina. Ulah waka. Demi Ulah waka, kelancaran ulah waka. korsina. Artos nadi awur artos nadi awur artos nadi awur Artos nadi awur nunyawer di awur artos nadi awur artos nadi awur artos nadi awur harinya wera nadi awur artos nadi awur ari artos nadi awur artos nadi awur tekan apa lantai ya up nyunkan mundur nyunkan mundur saurna ka panggung ibu atau salah makan disebutkan ayeuna kapanggung enjing lo pakai nih sudah jang enjing iya mah ya awur artos nadi awas awur kana kembang kade punten kana kembang awur hap iya kemang rusak atas anjing deinya